Sok tadi Bapak maca sholawat babarengannya. Ya tadi ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kakuping guguring tadi. Di mana eta sholawatna? Karek dina bibir, Pak. Ayat dina akhlak. Cicing kudu rada jero saeutik atuh. Da sholawat nu bieu mah barisa kabeh ge. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa kabeh oge. Bubar ti dieu datang ka imah salaki keur sare. Listrik nit-nitan, budak mijah, sangu eueuh, beas-beak. Kompor teu hurung, beteung lapar, aya keneh salatullah salamullah. Aya keneh? Nu aya ge salatullah diteuneun di dieu, datang ka ditu amarah deui datang. Cing atuh peperieun aing pangaosan goblok salaki teh kudu kata usah-usah acan, manya shalawat jadi nganyerikeun salaki. Well,